ngalaman jengkel ku anak ngalaman, beres anak jengkel ku incu ngalaman, lol buyut ngalaman, beres buyut udeg-udeg ngalaman, beres udeg-udeg kakait siwur, ya kakait siwur nolol pan hiji nu musingkeun kakait katel. Ngalaman, tapi sifatna ngeluh kolot baheula. Pak Kades nu soleh mah teu ngeluh suka capek jadi kades teh. Nah mah kejeung teu ngeluh. Da lamun dibalikeun mah ceuk rakyat, Pak Kades capek jadi kades capek piren. Pan berat di teu eureun we. Mata pun lanceuk atawa sim kuring entong dina dakwah tong nyebutkeun capek bisi di teu eureun. Tayana ibu cenah euy hirup teh geuning kieu. Di dunya teh geuning capek. Uih we atuh ka akhirat. Manusia mah tong ngeluh Pak. Ibarat wayang nu diigelkeun ku dalang. Ayeuna kuring bisa sarupa kieu, lain kuringna saha atuh pituduh Allahna. Bisa dibisakeun alus